Aduh, hampura. Iya, tong di luhur, dihanap. Kotor, eh. Ya Allah Gusti, kumaha ya nasib aing miskin. Aing pamajikan terus jodoh, eueuh kabar, jawaban aing nguruskeun budak. Aing sewalah kaya. Bapak, hoyong jajan. Ya Allah, Neng. Hampura, bapak teh teu gaduh acis. Kecabapan geuninganan mama heuh keluar negeri teh teu puguh jodoh. Teu aya ngabaran, teu aya ngirim. Bapak bade usaha heuh pan Neng meureun teu aya nu nguruskeun di bumi. Bari kumaha? Kumaha atuh Bapak, batur mama mahna aya di Barumi, aing neng teu aya. Oh, ibuku, engkaulah wanita Heuh Neng, da kudu kumaha meureunan geus nasib jeung takdir urang kudu kieu. Sing sabar we Neng nanya. Punya Bapak, iraha atuh si mama bade uwi. Nya da teu apal atuh Neng, bapak oge heuda teu aya kabar-kabar acan. Pohoeun meureun ka urang mah aya Neng. Menikah teganya Bapak si mama mah. Heuh, wayahna we Neng, heuda kumaha deui meureunan. Sok we mah Neng mah dilebet heula, ngorek deui mainan dilebet. Jongnya teh soleh. Aduh, nasib aing teh kudu kieu. Aing geus kieu kudu kumaha ya. Tapi aing eueuh deui cara ieu mah kudu gawe deui kadunungan aing nu baheula ieu mah. Ngan aing kudu mihapekeun heula budak berat ka Inung euy. Neng, adek ya. Adek. Aya naon Bapak? Bapak teh ayeuna bade damel deui kadunungan bapak nu baheula. Neng mah wayahna we antosan heula jeung Nini nya. Mohon atuh. Alhamdulillah saya tiket tapi aya dan kemarin ini tuh deh main ketamaan salah lapar itu ya kejar lah. Aduh geningangan sanggup nangke me Naon ebod, mana teh gogoroan wae. lain Umi itu ka sanggup orang depan lapar itu aduh. Ebod boro-boro keur meuli beas nyawa inung teh keur gering. Heeh nya Umi nah kahirupan teh asa kieu-kieu teh. Heeh, bod geuning boga maneh teh da teu bisa usaha ning teu guna boga anak teh. Heeh Umi kieu mah urang jigana teh neakeun ieu pagawean ka barudak sugan aya. Heeh atuh bod ciga didoakeun ku Umi sing meunang. Heeh Mi urang ka barudak atuh nya. Jak, Bod, geus di mana sih teh? aing teh nyanterkeun budak teh Nini. Kini Aing pan di lain PHP aya pamajikan lain bukan kan. eta ge ari pamajikan mah keur teu lama aya emangan pan kaluar negeri teh ning eueuh kabar eueuh naon. Sedengkeun pan aing budak hayang jajan hayang naon intina biayaaneun lah. Matakan aing di kapaksa we di PHP-keun lah ka Ninina aing gawe deui kadunungan nu baheula aing. Oh gitu. Heeh. Sudah teh aya. Lain ngomong-ngomong kieu da yang gawe demur mah se beas-beas acan bingung nya teh. Aya ge can nyangu nya teh euy da beas. Ngilu atuh. Serius ya rek ngilu eks gawe jeung aing. Heeh, bener serius. Bener. Asli. Hayu atuh ari arek eta mah. Heeh ngan. Asa bener we. Bener atuh. Hayu jeung aing bareng ini teh. Siap. Aing balik heula atuh kitu mah. Dasar wae ngek balik heula ganti heula baju tuh. Oh, siap. Kayak kurang sabar rek. Nya, siap. Beres lah. Siap aing ganti baju heula. Alhamdulillah menang pagawean teh teh barudak. Alhamdulillah ya Allah. Nih, Umi, alhamdulillah menang pagawean teh barudak. Berek mangkat heula Mi. Naon ebod, maneh teh gawe duakeun. Heeh menang teh barudak geuningan pagawean teh. Kita doa we ni teh Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. اللي كتر خير
خدافرها في دمي وعايش فيه. Wang garing-garingkan poe-poekeun lah seuleutnya. Lumayan lah. Jan, Bod, aduh kenaon? biasa wae ieu tah da moek-moekeun suluh. Lain suluh. mah barangkas kitu rek ka mana? Oh, ceritanya orang teh menang gawe alhamdulillah. Alhamdulillah atuh. Teh si Ojak gawe na teh. Bareng ini teh mah jeung si Ojak cager atuh aduh Alhamdulillah heueuh. Kumaha atuh jauh? Ya lumayan jauh gitu. Syukurlah menang gawean mah heuh cing hade maneh di ditu kitu. Heeh pan geuningan di lemur mah urang teh bisa usaha pubeun kaen ku semade urang mah. Urang coba kolot misal apa mah coba geuningan. Coba geus kolot teh lah umurna geuning kitu urang teh. Ai umur mah saha nu nyaho beuting urang teh lah tong boro maneh anu cacat urang ge heuh anu normal geuninganan hese. Syukurlah menang gawean mah didoakeun lah sing hade-hade. Amin amin eta heuh pan geuninganan hese lah usaha ge jeung meuli bias hese sugana ku merantauin jauh gitu urang teh gitu. Didoakeun. Ngan urang teh biasa maneh paham meureun urang teh pan boro-boro yang ongkos lah jeung meuli bias eueuh nyieum gitu urang Kaayaan kieu deka teu dileleungit aya duit mah gitu jang ongkos mah atuh aya mah gitu. Ai jang ongkos mah urang bahana jeung maneh atuh wau tiba heula. Alhamdulillah atuh kitu. Tuh duit mah. Alhamdulillah ya Allah. Ieu lumayan lah urang ge belaan ngajual sawah urang hayang nyanung teh ieu teh. Nyanung deui. Carita nama heukeun bae lah Pamajikan teh apaleun? Nya modal ngabohong atuh nyanung mah piraku apaleun sugan we loba pamajikan loba rezeki gitu ngan urang mal dibikeun kabeh da meureun kumaha urang jang mas kawin. Kumaha. Paling ge 200 lah. Mahi moal. Mahi lah 200 oke. Da kumaha deui ieu mah jang modal urang terus kolot maneh kumaha meureun di ieu mah. Tak kieu urang teh sabari mah ek nitipkeun kolot ka ente kitu misalna teh pangempoankeun we sugan we urang hasil mah ti pagawean bareng ke urang dibere kitu urang jeung ongkos ieu kitu jeung saha wae jeung aing teh heukeun bae masalah kolot mah. Urang di eta kan maneh we sing hasil lah di. Da urang ge rusuh nyeta ayeuna teh langsung ini tuh koper oge tak dibawa. Sing hasil we kurang didoakeun sing hasil heuh. Pokona nun pisannya. Aduh aing mah euy ka mana? Ayo pamajikan teu boga mah. Nyet sedih nyeta. Aduh sugan we laku atuh boga duit mah ke. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aing euy. Ningali kehidupan si Ebon menikah ngalangsa aing eta si Ebon teh. Heueuh coba kolotna gering, heueuh manehna kaayaan kitu hese usaha. Heueuh bod didoakeun ku urang euy, hirup teh maneh sing aya kamajuan ke di perantauan. Da urang mukur bisa dorong doa sebagai babaturan. A few moments later. Alhamdulillah buat akhirnya masih nepi ya. Non tepi jak. Iya Lin di mana? Iya imahna. Ieu teh imahna nu ngora kayak nu kadua. An kadua. Emang pamajikanna sabar hiji? Genep kabehna mah. Atuh lain ge bos kayak da pamajikanna kudu hiji mah. Bos dasep mah pamajikanna genep. Ieu teh nu kadua. Kadua. Imahna mah da kieu. Nya, geuning da. Komo anu ka hiji ka 3 meureun nya. Atuh heuh disugemahkeun pastina. Ieu anu kadua ieu mah. Bro. Geus sape aing mah tuh kat. Sarua. Assalamualaikum. Bos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saha dilah jelema teh ngeganggu kesenangan wae. Sibuk juga nama aja. Mun keur sibuk mereka. Sibuknya pantes meureunna. Ning maneh Jak. Heueuh bos euy Lain sinarieun ka dieu deui kumaha eta? Pan biasa lah gawe deui. Gawe? Heeh. Ai baheula atuh make balik maneh teh. Pan anu mah kasadek. Lain ieu wayahna dihanap teh. Hampura. Ieu naon di ieu? Baju. Tong di luhur atuh sing bener dihanap nu kitu mah. Kumaha? Maksudna itu make jeung ka dieu deui. Urang teh hayang digawe deui, Bos. Sia mah digawe euy. Da kumaha tuh, Bos? Da iku pangabutuh mah geuninganan eleh, Bos. Cek maneh baheula matak baliknya ripuh. Tapi ka dieu deui maneh mah. Da eueuh di pagawean. Ai baheula atuh make balik baheula. Pan
ingetan teh baheula teh pan euy lah ai baheula mah aya pamajikan anu pan eueuh budak jajan naon bos. Ieu saha di ente ngomong Babaturan hayangan ngilu gawe di cenah bos. nah rek bisa mane ieu gawe mane ieu di itu kumaha da berat gawe nage Lah keun bae lah berat kumaha oge keun bae di bawah kurang sih mah. Tanggung jawab bisaeun lain gawe mah. masalah keun wae pan meureun gawe teh kudu maksimal ayeuna kari-kari kieu mah da moal ieu Bisaeun lah karunya pisan bos ieu oge. masalah butuh mah eta mah pangabutuh maneh lain urusan urang ai maneh sok maneh ayeuna balik baheula balik ayeuna ka dieu deui butuh mah ka dewek-dewek keneh geuning Hampura tuh bos dapan eueuh di pagawean geuning bos hese ayeuna mah digawe teh bos. maruh kumaha ai jadi jelema sing jujur ulah gede ngawadul Pokona mah hampura we bos lah. Keun bae da kumaha atuh nu geus mangan. Ayeuna mah ek betah bener nage bos. awas ngawadul deui gede bohong hirup teh Moal bos. Pamali hirup gede Ek betah ayeuna mah. Ek betah. Nya bodnya. jiga aing geus ayeuna hirup jujur mah tuh sagala gableg Percaya bos. hek bae lah tapi sing balik maneh gawe Pasti balik, Bos. awas mun teu balik Balik sih mah. maneh mah di ditu we di mes lah Hah? cicingna Cicingna. ulah sok kade ulah sok nincak ieu lah teras Hampura bos. hampura we urang melengon naon juk we Hek atuh bos. bae mulai we digawe ayeuna langsung Siap meureun urang ka lokasi ayeuna gawe langsung gawe we Hek. engke urang ka ditu ka lokasi Hek. Urang langsung ka lokasi ayeuna gawe bosnya. juk Ayo bod ah. Lain cak. Jelema beunghar mah kitu nya. Lah da ieu mah beunghar mah bakat.